panca tengah, ciri daya panca tengah. Lemah duburna, lebah lengkopna, lemah pada taranana. Hidung cerita pantun ngaudang cerita nu bakalan cukaku nu rahayu mapai lampah nu bakalan ngawan kada lampah Nyembatkeun sagala rupi ilmu pangabektan nyanakan kasadaya kasalamatan
mudah-mudahan kabarokahan intina kota Cimahi cek juga Indonesia ikan bakadon. Atuh sejak alampakeun susuk menu alampakeun Mbah Pangeran Dipati Surya Kancana Camat 1887 negara Cimahi Kabupaten Bandung Barat pamugia tuluy bukalan pangeutik pilaya guna gawe anu teh kagawean apunten anu kasukun sadaya sifat manusia anu kakenaan al insanu wal makhluqat. Pamitkeun ka para putra Kangjeng Nabi deui Kangjeng Nabi Sulaiman anu parantos dimutlakeun ku Allah Subhanahu wa taala tiasa naklukeun jeung setan kalawan siluman anu aya di darat tareng dicai nu kaburu ku Bapa panitia pamugia sadayana aya dina mapiro kalawan rahmat Allah taala majeng insya rupa maksadanana ada agung hanya para luhur jabarpan parantos cukup waktuna paranto dongkap mangkana ditiwanci nu mustari ayeuna yer kalarsan pamugia sadayana tarapi kalawan keterhatian atuh semangga nu kacarios di negara kota Cimahi di negara anu subur makmur loh jinawi gemari Pak atuh katingal atuh patanina sarugi bukti padagang barerat beungham atuh pada mau disami aya dina sadayana kaki rancage dina ngajalankeun pada melana masing-masing atuh mangga ya negara anu paramana subur makmur ditinggal di katebihan ya negara teh anu kalintang sayang atuh ini jalan kacaina ngebat jalan ka kumana melongpong jalan ka gedong atuh cermi atuh ke jalan ka pakantoranana pamugia sadayana aya gemari paroh jinawi atuh sadar kana mga urang teh di hanalam sieun tuna dia nulang culang paranti nyokot ninggalkeun mga urang papaliasu atuh palias nyaratu kidul bah diri menawang sitaan dina perang jejehan kakala ngajalan ke naon rupi anu jantan tugasna masing-masing atuh nana agung namanya paralunya dah hampunten anu kateda di sadayana amun payah cara tukalet tadu 7 paturunan ngambah kabuana larangan ia pada masa dayana pilih mah alpak larangan dina waktu perang jejehan nggone ngajalankeun tugasna masing-masing atuh nada agungnya paralun atuh nada jemar di hampurana atuh mana payah cara tuwetan
Bastina menang wangsitan timbok dina tatkala ngajejekan ngajalankeun ya tugas masing-masing atur agung banyak peralun dina jemar hampun tenang boh pilih aya guna gawe anu teu gagawean hapunten anu kasuhun